Ku bismillah diwiwitan abdi nganggit ieu syiran kisana hiji hubungan kandasna di tengah jalan ngan abdi teu bisa bohong teu bisa henteu katembong rasa cinta anu condong ya abdi nu gagal move on awalna saling ngajanji urang fokuskeun we ngaji ngajar cita anu tinggi dugi ka hasil pangarti saprak waktos harita urang pegat tali cinta ngan teu dihaja-haja cinta teh makin membara sempat anjeunna teh ingkar janji anjeunna diudar hubungan jeung anu lian abdi mulai dibohongan ieu lain kurasa kali malah tos sekian kali anjeun guntas kentos istri abdi minang tersakiti abdi teh jadina bingung kana cinta anu linglung abdi henteu bisa pundung sabab cinta anu menggunung meureun atos ieu keudahna takdir ti anu kawasa anjeunna sareng kaula alif lam jeung tanwina nah aku naon tuh Gusti asa nyiksa kana diri cinta ka hiji lalaki henteu bisa abdi benci sakumaha geus hianat sajauh mana ge lumpat najan geus papisah tempat cinta abdi nu manetap abdi tos pernah nyobaan sagalana dilakonan nyoba mupus ya kenangan tapi nabet kegagalan raga abdi mah dikobong hate abdi mah kaanceun jasad abdi mah dikobong emutan tetep kaanceun asa mani banget tega anjeunna meuni teu peka pengorbanan ti kaula hoyong jeung anjeunna jaga anjeunna aya di bumi jauh ti pandangan abdi banget rindu ieu hati ditatahan mah da nyeri mani banget abdi bingah kasuka dina ieu mana anjeunna masihan ikhbar mana abdi kat berdebar ngan sayang sejuta sayang harapan anu melayang dina waktos yeuna pisan anjeunna sareng nulian
tapi sok sanaos kitu abdi bingah natos tangtu ninggal anjeunna di ditu bingah sareng anu itu mugia nu maha cinta muga ngahijikeun kula lamun mah henteu di dunya pamugikeun di surgana.